Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamuha salasatun limam dobat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Hukum mim paetilu cek aturan ikhfa idgham izhar kitu palanggeran. Ari ikhfa namim paetehnya eta nalika nyang harepan huruf babata. Ari huruf namangan hiji-hijina nyaeta ba teu aya deui baturna. Macana mah cara ikhfa nu ti heula geura pikir bararudak ulah lila. Contona lafad amdihi di ngaranan ikhfa syafawi geura heuk palikiran. Wasani idghamun bimithliha ata wasamin idghaman shogiron ya fata. Ari idgham namim paetehnya eta nalika nyang harepan mim anu nyata. Huruf nage eta ngan hiji-hijina nyaeta mim teu aya deui dulurna. Macana mah cara idgham nu ti heula taya bedana dina sagala-gala. Contona lafad aman jeung dingaranan ku idgham mutamatsilan shogiron. Wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wa samiha syafawiyah. Ari izhar namim paetehnya eta papanggih jeung lian mimba anu nyata. Hurufna teh aya 20 genep geura talar hiji-hijina dihareup. Nyaeta alif ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shim sod ta za ain muhmal in fa qaf kaf lam nun waw ya tamat geura hitung hiji-hiji kade lepat. Macana mah cara izhar nu ti heula coba baca bararudak ulah lila. Contona lafad amhazah muridin kade salah maracana masing tulen jeung di ngaranan izhar syafawi eta inget paham saudara jangan dusta. Allahu a'lam.